Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna nyaeta Musuh Warisan karya Kiliksa. Ayeuna teh mincak bagian ka-30 para wargi nalika urang paturai kamari dina bagian ka-28 teh parantos dugi ka nalika Citrasena rengse guguru di Sigunul. Samalih parantos di idinan anjeunna kedah turun gunung, namun sok sanos kitu kedah milarian pangalaman heula. Kitu nya, mangga urang teraskeun hanca dongeng para wargi etang-etang hiburan pambebrahmana. Wilujeng ngadangukeun. Harita sabada burhan nyarita, manehna ngarasa bungah kulantaran dibere idin ku guruna pikeun turun gunung. Ulun si Gunul minangka guruna nyarita deui. Kitu we lah. Maneh menang turun ti gunung dina minggu hareup ngan dewek aya amanat hiji deui. Lamun maneh datang deui ka dieu, engke maneh kudu mau pakaian. Lantaran tetela euy geus teu boga pakaian dewek teh, putempo meuni rarang sakieu yeuh. Coba dengan tinggal hiji deui ieu teh yeuh. Cek si Gunul bari nyewing-nyewing baju nu geus rada rawing. Da memang anu kitu teh lain ngan si Gunul wungkul, dalah si Burhan jeung Citrasena ge sarua. Papakean geus rarawe anu sueh teu bisa ditama, da teu aya jarum jeung bola atuh pok si Burhan nyanggupan. Mangga guru lah, tangtu kukuring diperhatikeun, malah lamun perlu malah rek mau parabot dapur sekalian. Syukur halus halus geus ayeuna mah sakitu babadenian. Ari Citrasena prek udah beberes, pakarang nu perlu dibawa siapkeun, lamun sakira kurang seukeut asa heula. Obat-obat pikeun ngubaran tatu kade ulah tinggalin, lantaran penting tadi euy. Cek si Gunul bari jeung nangtung, terus ngaleos teuing rek ka mana ari Citrasena jeung Burhan terus baradami. Bari silih cacapkeun ka sono lantaran poe isuk bakal paturai, Citrasena rek ngamimitian ngalalangan. Sagala lampahan Citrasena urang tinggalkeun heula para mitra, ieu carita urang malik deui ka tukang sababaraha taun ka tukang, nya 10 tahun ka tukang. Urang nyaritakeun kaayaan di Ciborelang saberesna tarung antawis Nagasuni ngalawan murid-murid Supala. Murid-murid Supala kabeh ngapahibut ngomean ponok nu ancur. Sakurnu awakna jag-jag jeung walagri mah teu aya nu cicingeun kajaba tinu taratu. Sorena di jero ponok anu can pati beres sakabeh murid-murid Supala ngayakeun riungan. Pikeun nyawalakeun perkara anu tadi kajadian, malah Bah Purwana minangka sesepuh dirinya geus milu ngariung. Tapi sakitu nu ngariung loba teh harita mah karasana asa ti isin pisan. Lantaran sajabatitas kapapaitan ku guruna Jahri teh. Apunten, ku gugurna Jahri Supala meunang kasusah nu taya papadana. Ku ayana serangan ti Nagasuni nu teu disangka-sangka, malah Supala tetep boga hiji kayakinan yen cilakana anak buah teh akibat tina kasalahan manehanana. Lantaran geus ngantep anak buah nu tarung jeung hiji jago anu lain lawaneun, teu lilapok Supala mimiti kadenge nyarita sora rada ngageter, ngagambarkeun kaayaan hatena, tapi masih keneh jelas kadenge ku sakabeh nu ngariung. Para saderek sadaya, dina ieu kasempatan kuring hayang ngabudalkeun sakabeh isi hate. Kahiji, ku ayana serangan ti Nagasuni anu ngadadak mangrupa hiji paneungeul nu kacida matak nyerina. Lain nyeri kana awak, tapi nyeri kana hati kuring. Naon sababna? Ari sabab kuring ngarasa boga salah nu kacida gede. Sarta matak nyiksa kana awak kuring salilana. Tema Supala bari reg nyaritana ngaraneg heula tu puguh we sarerea ngarenya bakat ku kaget. Tapi sarerea taya nu wani nempas ngareluk bae tungkul bari nungguan caritaan Supala nu saterusna. Teu lapok Supala neruskeun caritaanana. Para saderek sadaya, lamun tadi Nagasuni teu diantep karepna, tangtu moal matak ngabalukarkeun hiji mamala ka urang. Paling-paling ngan saukur rusak bana wungkul. Nyatana ponok paranti latihan nu ancur, sedengkeun ayeuna mah urang teh kapaksa kudu nandangan cilaka. Kalawan mau korban jiwa sajiwa. Nu tatu aya puluhna. Tah nu tiwas sareng anu tatu akibat tina kasalahan kuring sorangan. Tak ieu sababna nu mata kuring nyeri kana hate.
Jadi sarua jeung raheut kuleungin kuring sorangan lantaran lamun naga suri buru-buru dicegah mah tangtu moal aya kajadian anu sarupa kieu. Tah kulantaran kitu kuring sejam minta dihampura ka sakumaha anu mareunang tatu. Ka sakumna anu mareunang tatu. Atuh umumna kasadayana murid-murid kuring kumaha bade ngahampura ka kuring atawa moal? Cek Supala bari muterkeun sirah ngareret ka sakumna anu ngariung bereng sarerea ngajawab nyebut arek men bade cenah kitu. Kumaha we uji. Menireang saur manuk samemehna Supala nyarita deui gancang Mang Sorban heulaan. Juragan guru mugi salira ulah kagungan manah kitu kulan. Ari margina kajantenan nu tumiba ka jisim abdi teh sapara kanca teh. Ujeng-bujeng sipating lara dalah dugi ka pati ge taya wagelanana kitu. Demi kanggo ngabela kasalamatan sadayana. Sajabi ti kitu da memang kewajiban saubami sim abdi sapara kanca nu majeng langkung ti payun kanggo mapag musuh si Durjana. Awon kasebatna atuh. Pamiji sim abdi ngantep wae kana katelengesan musuh mah. Komo pami ngandalkeun juragan guru bae mah. Ari jisim abdi sapara kanca naon hartosna atuh. Da kumargi kitu kajantenan anu tadi teh sakedik oge teu aya lepatna juragan guru. Segala rupi anu parantos tumiba eta mah estu kersani Allah. Eta cocobi teh kuji sim abdi sapara kanca ditampi kalawan kasabaran kalayan ngemutkeun kana papasten ti Gusti Yang Widi sakitu nu pihatur teh ti sim abdi mah juragan guru cek Mang Sorban bari neuteup seukeut ka Supala atuh bereng sarerea milu ngahaminan kana caritaan Mang Sorban leros ulan cenah teu kudu diparentah teu kira-kira bae Supala ngarasangan resna ku ayana kasadaran ti murid-muridna. Pok Supala nyarita deui. Mang Sorban kitu deui kasadayana kasadaran jeung kasatiaan para saderek sadaya estu matak nyeredet kana hate matak tembus kana jajantung sumaramah kana baya. Sakabeh kasatiaan para saderek sadaya katarima pisan ku kuring. Tah lamun geus kieu mah kuring teh moal koncewang teuing sarta hate ngarasa reuting. Ayeuna kuring rek nanya ka Mang Roda kudu kumaha urang teh ayeuna. Cik sugan Mang Roda boga hiji pamadegan. Uring menta pandangan pikeun yang hareupan kaayaan kieu. Cik Supala bari ngareret ka Mang Roda. Pok Mang Roda ngajawab. Oh yang Supala, ayeuna numutkeun pamandangan Mang mah kieu kulan. Urang teh parantos 3 kali diganggu ku si Naga Suni. Kahiji waktu kajadian di puncak Gunung Wilis. Kadua waktu si Citra Sena nyanyiwara jeung si Jured. Nepi ka urang sarerea katipu atuh katikolina nyata kakara kajadian malah anu kacidak pisan mata keheulna lantaran geus mawa korban jiwa. Da ku lantaran kitu ayeuna mah urang teh geus waktuna pikeun malikeun serangan. Sabab urang teh geus cukup sabar. Urang geus cukup mere kalongaran ka musuh. Urang teh geus waktuna nyieun tindakan. Sajabati kitu apan saur ujang oge nu disebut sabar teh lain hartina dicabok pipi kenca mikeun pipi katuhu. Tapi kudu nyaho kana hak jeung kewajiban. Ari kewajiban urang dina hal ieu nyaeta wajib ngajaga jeung ngariksa kana kasalamatan urang. Tah, lamun kewajiban urang geus dilaksanakeun, urang boga hak pikeun narima keamanan jeung katentreman. Atuh alasan sejen kieu deui jang. Urang teh ulah teh perang lamun batur teu ngaganggu ka urang. Ari musuh geus jelas-jelas ngaganggu mah atuh naon salahna lawane urang nah. Mangkani ieu mah geus ngarugikeun harta, nyawa, kamardekaan jeung tenaga. Jadi cek Mang mah teu aya salahna lamun urang nyerang. Sakitu pamadegan Mang teh ujang. Cek Mang Roda. Nyarita kitu bari pepeta malah peureup meuni buleud-buleud we tina bakating ku amek. Pok Supala ngajawab. Mang Roda, eta pamadegan taya salahna. Tapi kumaha di pamadegan para saderek? Cing kuring hayang ngadarenge heula pamadegan para saderek. Cek Supala bari ngareret kasadayana bereng sarere ngajawab ku kecap satuju ngajarawabna ampir bareng kawas nu enggeus-enggeus. Pok Supala nyarita deui semu bungah pisan. Hatur nuhun kasadayana. Ayeuna kumaha pamendak ama? Cek Supala ngareret ka Bah Purwana nu damelangan imut we ningali nu sawala teh. Pok Bah Purwana ngajawab. Jang Supala, abah mah geus kolot. Ai perkara naon-naon nu keur disawalakeun abah mah nyaluyuan we. Sabab abah mah percaya ka sarerea.
ngan abah terek amanat ka sadaya omat ila ngajalankeun hiji pagawean teh sing daliti, sing ati-ati, sing tarapi sarta sing asa perhitungan. Ulah gagabah dina ngayakeun tindakan. Jeung ulah kajurung ku nafsu, sakitu we amanat ti abah mah saurubah Purwana. Bari ngenyot padudanana atuh serebung haseup teh menimbulak. Jika nama tenang baik yang harapan kaayaan kitu ge bubuhan loba pengalaman legok tapak genteng kade. Delila pok supala nyarita deui. Atur nuhun atuh ama piwejang ti ama tangtos bakal diperhatoskeun pisan ku abdi sapara kanca. Jep supala jempe heula. Terus ngareret ka Mang Roda sarta pok neruskeun caritaanana. Mang Roda usul ti Mang Roda geus disaluyuan ku sararea, malah ku sepuh urang getos dibidian. Tak kulantaran kitu cobi terangkeun rencana Mang Roda saterusna, kedah kumaha atapi bade kumaha carana. Atur nuhun atuh ka Anggo Mojang, ari rencana Mang teh kieu Jang. Ayeuna urang geus waktuna nyerang ka Sinaga Suni, tapi urang depan teu nyaho kana tempatna. Tah kulantaran kitu, sameme ngayakeun serangan tempat Sinaga Suni urang paluruh heula. Lamun geus kapanggih kakara urang jorag. Ku jalan kitu urang moal ngahambur-hambur tanaga teu puguh. Ari nu diutus neangan tempat Sinaga Suni cukup duaan we. Ngan saha-sahana eta mah serahkeun kumaha ujang ya pokona mah. Cek Mang Roda bari netep ka Supala. Halus da rencana Mang. Kuring ge satuju pisan. Tapi kumaha lamun eta rencana jalankeun itu ku Mang Roda sakalian milih we pibatureun mah rek sabaraha urang jeung saha peke masrahkeun ka Mang Roda. Cek Supala bari malik neuteup. Sakurnu nyaksian patinggalieu ka Mang Roda sarerea nunggu jawaban Mang Roda. Pok Mang Roda ngajawab samemeh narik heula napas panjang bangun seunggah. Jang Supala, Mang narima kana usul Jang Supala. Ucapan hiji pamimpin sarua jeung hiji parentah. Kulantaran kitu Mang sadia pikeun ngajalankeun eta tugas. Ari pikeun pibatureun cukup saurang we. Mang milih Kang Ikung we, sakitu Jang. Syukur Mang. Tapi iraha Mang rek ngamitian miang. Buka Jang. Urang utang itu heula lah lantaran lamun Jang di bae mah matak cilaka jeung moal mataka mawa hasil. Mang mah yang ini teh bari jeung hasil. Bari mucek kieu deui, keke urang hitung-hitung heula Jang. Cek Mang Roda terus ngahuleng sakedeung teu lila pok nyarita. Aya dua hitungan lamun rek nyawa teh nya. Mang teh rek make hitungan ti aki Mang baheula. Ieu hitungna teh ayeuna teh bulan Mei sarua jeung antara Rajab jeung Rewah poe naas Rebo jeung Kemis. Sedengkeun Mang hayang init isukan poe Senin isuk-isuk. Ari sabab lamun init poe Senin antara pukul 7 nepi ka pukul 8 watekna rahayu tur salamet. Tapi init kudu kawetan si urang pengen telitinya. Ngaran Mang ge. Ngaran Mang Roda Roda. Ro opat da genep jumlahnya di 10. Modal Mang Sabtu Pahing Sabtu salapan. Hari Pahing salapan dijumlahkeun 18. Rek init poe Senin pon, Senin 4 hari pon 7 dijumlahkeun 11. Nun jumlahkeun 10 ditambah 18 ditambah 11 28. Dibagi 4 menang 8 nyisa 3. Jadi paduman Mang teh 3. Lamun nyisa hiji bakal menang pakaian, lamun nyisa 2 bakal menang parabot, lamun nyisa 3 bakal menang nyawaan. Halus Jang, halus hitung-hitungan Mang teh. Lantaran lamun Mang init poe Senin isuk-isuk tentu bakal menang nyawaan. Hardina Sinaga Suni bakal kapanggih. Kumaha satuju Jang? Lamun Mang init isukan, hade pisan Jang. Cek Mang Roda bari netep ka Supala jiga nu bungah pisan. Pok Supala ngajawab. Nya satuju kuring Mang. Satuju. Tapi naon sababna make ngitung model kitu? Nah yakin eta hitung-hitungan teh Mang Roda? Di ari ujang. Apaan saudara bah Purwana oge? Kudu asak-asak perhitungan. Ngarasa salamet jeung hasil nu dimaksud. Perkara yakin jeung teu mah kumaha keyakinan urang sorangan we. Nganu jelas lamun geus hitung-hitung kitu masih kene gagal. Eta mah lain salah urang Jang. Segala rupa ge angin Allah menangtoskeun mah. Urang mah aku ngarencanakeun wungkul kitu. Pokona mah urang usaha we. Usaha ku tanaga jeung usaha ku hitungan. Cek kitu cek pikir mah kitu Bang. Jang tak kitu tah masalahna teh. Oh, nya kitu sae atuh. Teu naon Mang Roda, tapi kuring mah tetep ngagantungkeun nasib teh ka Gusti Allah nu sahiji.
Jadi mangroda teh rek mangkat poe Senin isuk-isuk hade gitu ge mah. Tapi kumaha Kang Ikung sanggupeun teu kudu yakin heula atuh ti ayeuna. Keke urang tanya heula ieu jang. Kang Ikung kumaha ye sanggup lamun isukan init jeung kuring? Cing jawab payunan pamimpin Kang Ikung. Mangroda, ai keur akang mah bujang-bujang siang dalah janari tengah puting itang tu sanggup. Bujang-bujang lara dalah dugi kapati ge sadia akang mah kitu tah Mangroda. Jawab Kang Ikung. Nyarita tegasna keur puguh Mangroda jeung supala bungaheun. Oh, Mangroda nyarita deui semu gumbira. Syukur Kang Ikung lah. Lamun sanggup ayeuna keneh lah kudu terentatan-tatan ye. Pakarang siapkeun. Perlu asa-asa heula. Musina seukeut isukan kira-kira jam 7 urang niang maluru Sinaga Suni. Nyamang Mangroda sadayana parentah ti Mangroda bakal dilaksanakeun ku akang. Jawab Kang Ikung bari ngareret ka Mangroda. Oh syukur Kang Ikung lah. Tak kitu jang supala jadi rencana teh pokona mah kitu lah. Cek Mangroda bari terus ngareret ka supala. Nya syukur Mangroda, ta ieu mah riungan urang tutup we nya riungan teh. Sarta Mangroda kudu siap-siap tatan-tatan keur pibekeun isukan. Cek supala bari jung nangtung terus ngaleos kaluar, dituturkeun ku Bah Purwana, atuh saterusna masararea bubar pating laleos ka mana mendi, aya nu kacai, aya nu ka dapur, malah aya nu gogoleran di tempat sarena. Para mitra sadaya kacaturkeun isukna sakumaha nu geus direncanakeun ti kamarina. Mangroda jeung Kang Ikung geus arinit ninggalkeun pondok kalawan samemehna ngayakeun heula riungan sederhana minangka pangjajab kanumian. Kocapkeun di setengahing perjalanan para mitra sadaya, Kang Ikung pok nyarita. Mangroda neangan Sinaga Suni los kawetan eta teh alus kitu. Lantaran anak incuna aya di daerah wetan. Tapi ari Sinaga Suni mah da teu puguh pamatuhanana. Takulantaran kitu lamun urang geus aya di tatar wetan, rek terus ka mana mangga piraku ari terus bae ka wetan mah. Cek Kang Ikung. Bari najong rang-rang nu ngahalangan jalan pok Mangroda ngajawab, tapi tetep wae bari leumpang teu galideur. Ari rencana kuring teh kieu Kang Ikung. Lamun urang geus aya di tatar wetan tempat nu pangheulana di Jugjug teh lembur Cihaur. Tah, didinya urang tatanya susuganan aya nyahoeun we ka tempat Sinaga Suni. Kitu tah. Saterusna lamun di Cihaur teu meunang katerangan, urang terus ka hiji leuweung nu katelah Ciloa Kemar. Didinya hiji walungan anu sarua ngaranna Ciloa Kemar. Sakitu tah garis badagna perjalanan urang teh. Ari nudukeun Kang Ikung kumaha? Nya satuju, akang mah satuju bae. Pokona mah kumaha Mangroda we lah. Tapi naon sababna neangan Sinaga Suni los-los ka leuweung? Mending mana jeung ngaprak heula lembur atau memang aya sajarahna kitu mah? Memang aya sababna Kang Ikung. Ieu geureunya. Bareto, waktu aya keneh si porang kuring jeung Jang Supala katut Bah Purwana kungsi ngider ka eta leuweung. Dina raragan yang nyiratni di hiji tempat teu jauh ti sisi walungan. Rombongan Bah Purwana harita teh tepung jeung Naga Suni. Malah saterusna mah sarea ge kumpul di dinya. Tah dumasarkan hal eta susuganan we Sinaga Suni tempatna teu jauh ti dinya. Kitu sababna mah. Tapi lamun di Cihaur jeung Ciloa Kemar teu manggih laratan kakara urang ngider ka tempat sejen, malah naprak lembur teh aya salahna. Kitu. Nya kaharti atuh lamun kitu mah nya mudah-mudahan we buru-buru menang beja. Tapi akang mah capek Mangroda urang reueuh heula yeuh cek Kang Ikung. Bari reg leumpang nangaraneg heula Mangroda pok ngajawab bari malik ka Kang Ikung. Capek Kang Ikung teh. Lamun kitu mah nama tuh. Sarua kuring lah ayo urang eureun. Nadulah di dieu da panas Kang Ikung tu ditu tuh hanapeun tangkal salam ngarah ieuh. Yo leumpang deui. Eureun mah kudu dinu pantes atuh ngarah nginah karasana. Cek Mangroda bari terus maju. Kang Ikung gancang nuturkeun pandeuri salila muru ka hanapeun tangkal salam duanana teu nyararita. Tekung silila serog Mang Iroda jeung Kang Ikung terpi kanu di Jugjug. Berek Kang Ikung diuk dina luhureun jujuk kutanu kandel. Kitu deui Mangroda diuk digireun Kang Ikung terus Mangroda muka bajuna sarta dipake ngelap kesang nganu juuh dina beungitna. Ngan untung dina kaayaan kitu teh hilibir aya angin leutik nebak kana dada Mangroda. Atuh puguh nikmatna lain bobodoan, malah tina bakating ku nikmat meuni peureum beunta. Ari Kang Ikung kesang teu eleh juuh malah leuwih loba jigana teh.
lantaran kaciri dina tungtung janggot anu bala teh meni nyurucud. Terus maruragan saket celak kana dadana. Teu beda jeung lahang anu nyak celakan tina leungeun sadapan. Bari ngareureuhkeun kacape pokang ikung nyarita. Ari panon moloko kana jalan ulung kailing kai di lebak. Teu beda ti orai nu keur luar leor mapai pasir. Mangga, mangroda. Bari ngareureuhkeun capek teh urang ngobrol yuk. Adi bahan obrolan supaya manfaat urang nyaritakeun pangabaruh. Tapi akang merumah sabali lu eueuh ka nyaho mangroda. Jadi nu kudu nerangkeun mah mangroda, kuring mangadengekeun minangka muridna. Cing kumaha satuju mangroda? Cek Kang Ikung bari ngareret ka mangroda. Kitu gue satuju mah tuh. Tapi rek ngobrolkeun naon atuh? Apaan kudu puguh heula judulna ari hayang manfaat mah? Kieu mangiku mangroda. Kamari mangroda kungsi ngitung pikeun diteun teh. Ro teh sami sareng 4 da teh sami sareng 6. Nah kumaha mimitina teh mang jeung deui ti mana sumberna? Akang masa geus kolot oge ngan ukur wungkul nyaho teh nya. Ari pangabaruh mah rumasa bolos strong cing terangkeun ku mangroda atuh. Cek Kang Ikung. Bari neuteup ka mangroda paroman semudaria. Mangroda barang ngadenge pertanyaan Kang Ikung meni rada ngarenyag. Sabab nu sabenerna mah mangroda sakadar pangangguran ngitung. Tapi mangroda tara eleh akal gancang ngajawab nurutkeun ka nyahona. Oh. Kang Ikung sakumaha cek keterangannya nya. Hitung-hitung lah naon teh hitung-hitungan da sumberna ya. Kieu pisundaeun teh nya. Cenah kitunya. Gusti Allah ningraikeun subuh jeung nu ngajadikeun peuting pikeun reureuh. Jeung anu geus nyiptakeun ponom poe jeung di bulan pikeun pusirna hitungan. Da eta teh katangtuan ti Gusti nu Maha Kawasa, nu langkung uninga. Tah kitu pihartieuna teh. Lamun alah eta mah sumber-sumberna hitungan teh tina bulan jeung tina panon poe. Sakitu ka nyaho mang mah. Cek mangroda. Bari nyerengeh seri leutik Kang Ikung kalahkan nyangangang teu kahartieun. Atuh akang mah geus nyaho kana nu kitu tapi tetep can kaharti ada kana hitung-hitungan nu dipake ku mangroda. Make aya waktu naon teh naktu pasaran naktu naon lah kamari teh geuning make aya poe naas dibagi 4nya 1. Naon teh? Anu karitu anu ditanyakeun ku akang teh mangroda cing terangkeun ngarah akang nyaho. Oh. Alah. Eta mah sarua dihitung tina poe atuh. Dihitung tina bulan lantaran masing-masing poe teh aya watekna. Jeung aya lalakonna bari nyopotna tina ilmu palintangan atawa pantangan kolot kitu. Perkara salah jeung bener mah mangir teu nanggung atuh Kang Ikung. Tapi ari nyaho malah taya salahna. Jadi hitungan mang kamari teh kieu cek paririmon gitu. Nah make tina paririmon. Nah make ngagantungkeun ke nasib kana paririmon. Apaan mangroda kungsi mere pangajaran ka akang. Yen papas teh hade jeung goreng teh aya dina kakawasaan Gusti Allah nu Maha Kawasa. Tapi nari mangroda make hitung-hitungan paririmon. Alah, utale teh Kang Ikung mah kieu geureuh. Mang mah teu rumasa ngagantungkeun nasib kana paririmon dan terang paririmon mah teu bisa nyieun nasib jeung teu bisa ngarubah nasib. Aya oge hitung-hitungan nu netelakeun. Yen lamun kitu bakal kitu, lamun kieu bakal kieu. Lamun hayang salamet kudu kitu, lamun gagabah bakal cilaka. Tapi henteu mutlak kudu dipercaya Kang Ikung. Eta minangka pangiling-eling ka urang sangkan teu gagabah dina ngajalankeun hiji pagawean. Perkara bener jeung teu nama kumaha jarina we engke kitu teh Kang Ikung ceuk pamikir kuring eta ge. Oh, nya kajeun atuh ari kitu mah. Keuna tuh ulah dikodek-kodek deui teh mah nya. Ayeuna mah akang rek nanya nu sejen we. Ceuk mangroda tadi unggal poe aya watakna sewang-sewangan jeung aya lalakonana. Dina palabah mana lalakonna akang maca nyaho? Kumaha lalakon poe teh? Perkara eta heukeum mang urang caritakeun. Tapi ulah dihijikeun jeung perkara nu tadinya. Perkara nasib jeung kapercayaan mah urang pisahkeun we nya. Ieu mah anggap dongeng begitulah, ceuk dongeng begitu. Tapi perlu keur nambahan pangabaruh wungkul. Kieu dongeng teh zaman baheula pisan kakocapkeun. Di hiji tempat aya hiji istri, raja istri. Eta raja teh kagungan caroge. Atawa ceuk basa Sundana mah eta raja teh teu kagungan caroge, ceuk basa Sunda mah lalengohan meureun. Ari jenenganna teh rubaya. Ayeuna teh kocapkeun di hiji nagara sejen eta nagara naon lah.
dirajaanku hiji pamengget dengan Jamatawal sarua lengohna deui dina hiji poe sang raja teh kakalayangan ngamajo mantara nya nepi ka negara Asia kitu Asia teh di negara tempatnya Rubayah teh ai Jamatawal teh di negara Maghribi kitu salah mah lah kira-kira kitulah nya papanggih jeung Rubayah tah harita teh gancang carita nikah we dua raja teh lihat 2 tahun raja istri ngandeg ngan samemeh jabang bayi lahir raja Jamatawal ini ninggalkeun raja Rubayah kalawan ninggalkeun amanat lamun anakna lahir heug anakna awewe kudu dingaran Saniyah geus pamitan terus ini ngamah Jomantara kawas Gatot Kaca meureun kitu nya bener pisan awewe atuh gancang dingaran Saniyah tapi bapana teu daek datang nepi ka umur 2 tahun teh capek Kang Ikung teh heula nya capek ngadongeng teh tuh ceuk mang roda reguat nginum da cai mah makel Kang Ikung pok nyarita punya sal seweri neh nah atuh menurut saya kudu ditamatkeun Kang mah penasaran yo geus kitu kumaha cing teruskeun atuh mah ngarah teu gantung denge ari lila teh masuk poho deui babakuna Kang mah ceuk Kang Ikung bari nurutan nginum heula paso harita Kang Ikung nyarita deui sok duikeun atuh Mang Roda lah gantung denge yeuh besok lang teruskeun nya ayeuna Kang Ikung kakocapkeun hiji nagara atas angin kitu nya di rajaan ku hiji raja nu masih keneh bujangan jedenganna teh Hamasah Raja Hamasah terus eta raja teh ngider nya patepung jeung Rubayah kulantaran geus 2 tahun ditinggal ku salaki perut atuh kawin jeung Raja Hamasah teh teu kacaturkeun urusan papirak jeung nu teh heula ieu mah teu begitunya kocapkeun ieu mah ceuk dongeng kitu gancangna carita Rubayah geus ngandung deui sarta nasibna kawas anu teh heula samemeh jabang bayi lahir Raja Hamasah ini ninggalkeun pamajikanana kalawan ninggalkeun amanat lamun anakna lahir tur awewe kudu dingaranan Sapatiyah heuleut sawatara waktu sang bayi lahir kalawan dingaranan sapamenta bapana lantaran tetela awewe tapi bapana sarua jeung nu teh heula ieu Kang Ikung geus 3 tahun teh teu datang deui bae eta bapana tuna we heula eta carita teh nya tina kakocapkeun ieu di nagara Sejem eta di nagara Masrik nu dirajaan ku Salasiyah kayana sarua lalengohan deui Kang Ikung dina hiji waktu kumalayang we di Jomantara maksudna rek nyangan pigaraeun kitu tah kabeneran nepi ka nagara Asia tau kawin jeung Raja Rubayah teh jadi kawinna teh geus 3 kali si Raja Rubayah teh ai Raja Salasiyah boga ngaran sejen nyaeta Bratanggeni kalakuanana sarua jeung duaan teh samemeh Raja Rubayah ngalahirkeun teh ini teh ninggalkeun pamajikanana kalawan ninggalkeun amanat lamun anakna lahir kudu dingaranan Wahadiah lamun anak awewe sanggeus lahir biur yaitu Bratanggeni teh ngapung ka Jomantara heuleut sawatara waktu Raja Rubayah teh ngalahirkeun di wae kabeneran anakna awewe di Kang Ikung nah dingaranan Wahadiah tapi heuleut saminggu ti harita Raja Bratanggeni datang aduh we bungaheun nempo anakna lahir teh gancang anakna ditimang sabuat kitu kurunyung Raja Jamatawal datang deui nempo pemajikan geus kawin deui nafsu atuh tarung nyel nafsu maksudnya tarung jeung Bratanggeni sarua gagah sarua saktina nepikeun kaduanana ngaluarkeun kasaktianana atuh Mang Kang Ikung Jamatawal jadi sagara Bratanggeni jadi seuneu nu eleh Bratanggeni terus kabur teu kungsila torojo Raja Hamasah datang nempo pamajikan kawin deui teh nyel nafsu tarung Jamatawal ngajadikeun deui sagara nu ngelep salam dunya ari Hamasah ngajadikeun angin barat salira terus-terusan rajang ka sagara tapi sagara teu bisa kaangkat ngan saukur ngajadikeun ombak nu gede lila-lila Raja Hamasah kateter liur kabur tah sakitu mimitina aya poe teh ayeuna kumaha rek disusun nya ai Rubayah teh nu mimiti nya lamun dikana poekeun mah jadi rebo hartina indung kitu Jamatawal bapak eta dikana poekeun jadi Jumaah Saniyah Senen anakna pituin Sapatiyah Sabtu anak tere atuh Wahadiah Ahad anak tere Hamasah Kemis musuh
salah siah salasa musuh deh. Tadinya timbul rupa-rupa hitungan nurutkan kepercayaan masing-masing. Sarta tidinya kene timbul waknatu, watak poe, perbawana poe, sarta tidinya kene timbul kepercayaan. Yen salah sate seunu, kemis angin, jumaah cai, ahad mega, jeung sajabana. Sakitu kanya humang teh Kang Ikung. Ceuk Mang Roda mungkas dongengna. Ari Kang Ikung mah para mitra colohok we bengong bakat ku kaget. Lantaran kakara manehna ngadenge dongeng model kitu ti Mang Roda. Tapi teu lila pok Kang Ikung nyarita. Uluh. Nepi ka palebah dinya kanyaho Mang Roda, tapi naon hubunganana jeung agama Islam? Nah geuning loba beda nanya Mang. Ari Kang Ikung, apaan cek Mang tadi ulah disambungkeun jeung kepercayaan, anggape dongeng gitu. Lantaran memang taya hubunganana jeung ajaran Islam mah. Sabab eta dongeng teh dicokot tina zaman baheula Hindu, lantaran ari nurutkeun Islam ayeuna nya. Poe teh mimitina lain ti Rebo, tapi ti Ahad. Bahasa Arabna nu akhir ti teh nya gerayanya Arab teh bahasa Ahad hartina hiji. Terus Isnen, Salasa, Arba, Komsa, Sita jeung Sab'ah. Jadi hitungan ti hiji nepi ka 7 ta eta. Taya hubunganana jeung dongeng nu tadi. Kitu ta Kang Ikung. Kumaha arti Kang Ikung? Ceuk Mang Roda bari neuteup ka Kang Ikung. Oh, gitu. Tapi kumaha hitung-hitungan Mang Roda kamari kira-kira na bakal hasil atau moal? Ah, euy, atuh kumaha engke we atuh naha. Udah percaya kana hitungan bari naon eta mah tambah gawe we kuring mah. Ih, teu puguh teuing atuh Mang Roda teh. Jadi lamun si Nagasuni teu kapanggih tempatna kumaha? Narik terus di teangan atau kumaha? Oh nya balik we teu kapanggih mah naon hesena laporan we urang teh ka juragan guru. Oh nya teu hese tuh ari balik mah. Yuk urang maju deui. Moal aya monyet hideung di bawah cicing gitulah, mulai monyet hideungna. Oh yuk. Kacape geges eueuh beuteung seubeuh hakaneun eueuh. Hayu Kang Ikung urang tulikeun. Ceuk Mang Roda bari jung nangtung. Terus ngalewas sarta dituturkeun ku Kang Ikung duanana laleumpang. Rek neangan Nagasuni nu pangheulana rek didatangan teh nyaeta Lembur Cihaur. Teu kacaturkeun di jalana para mitra. Dina hiji poe Mang Roda jeung Kang Ikung geus anyog ka Lembur Cihaur. Sadatangna ka eta lembur gancang Mang Roda tatanya ka sawatara jalma suga nyahungun ka Nagasuni ngan hanyaka. Unggal nu ditanya pada nyerabut teu nyaho malah aya nu nyaho oge teu wani balaka. Ari sabab sarerea geus nyarahun lamun tempat Nagasuni dibejakeun tangtu bakal meunang mamalak. Terkadang bakal dipateni ku si Jured lantaran katalengesan si Jured usung esang namat Jalil jeung Nagasuni teh geus kamaklum ku sarerea. Tapi sok sanajan kitu Mang Roda jeung Kang Ikung teu ponok pangharepan. Gancang duanana arinit ngajugjug ka Ciloa Kembar. Gancangna carita Mang Roda jeung Kang Ikung geus tepi kanu dijugjug. Barang serog kahiji palataran reg Mang Roda ngarandeg leumpangna sanggeus rarat-reret sakedeung pok Mang Roda nyarita. Kang Ikung, tah palebah dieu tarungan Nagasuni jeung Bapurwana teh. Sarta di dieu pisan tempatna Nagasuni bobor karahayuan. Ceuk pamikir Mang mah tempat si Nagasuni ge moal jauh ti dieu yeuh. Ceuk kumaha nurutkeun pamikir Kang Ikung. Tempat kumaha nu pantes dipake ku si Nagasuni, ceuk Mang Roda. Bari neuteup ka Kang Ikung. Tuh, ingatunya Mang Roda, tapi apaan Mang Roda ge kungsi ngadongeng yen si Nagasuni karesepna di Nutara Riis. Jadi sahanu nyaho manehna cicing di sisi walungan. Nya urang mapai walungan atuh. Ceuk Kang Ikung bari rarat-reret ka sakurilingeun eta tempat. Ari Mang Roda asa diingetan poh nyarita deui semu bungah pisan. Bener pisan Kang Ikung. Tata dengekeun tah. Aya sorat caina guru, tangtu aya curug. Yeuh, urang kaprabadinya lantaran tukang mencurug biasana sok aya serong. Ayo atuh, nama tuh Mang Roda ti heula? Jawab Kang Ikung. Bari ngareret ka Mang Roda. Atuh geus kitu mah bral Mang Roda jeung Kang Ikung arini. Maksud rek ngajugjug ka palebah curug. Beuki lila para mitra beuki deukeut sora cai nu ngaguruh kadengena beuki tarik. Sora manuk anu tadi recet rame pisan ngadak-ngadak jempe kasilep ku sora cai.
Haridang daunan kabeh caricing tayen oyag jiga nu ngahaja nyumput ke Nagasuni sangkan teu kapanggih ku neangan. Teu lila serog Mang Roda katut Kang Ikung geus anyog kapunduk curung. Reg Mang Roda ngaraneg, atuh Kang Ikung ge nya kitu keneh teu lila pok Mang Roda nyarita sora ngahaja ditarikeun lantaran kudu naningan sora cai nu ngaguru. Waktosna kabujeng see para mitra sadaya dugi ka dieu we heula nya. Enjing urang teraskeun deui Mang Jaya sapara kancang haturkeun nuhun ka sugri kaum dangu. Mudah-mudahan para mitra aya dina ginanjar kawin